sifat. Hiji urang teu kaji atau teu pantes nyebutkeun naon, nanyakeun ka Allah, Allah teh aya tanu ya tah Allah teh iraha ayana atau napi iraha eueuhna. Lamun nanya ka jelema karti ari si Mei iraha si ayana aya tanggal lahirna. Pamanan ke terus pupus ari si Mei iraha pupusna aya tanggalna kan. Dina batu nisan aya tina yasin aya lahir tanggal sekian, lahir tanggal sekian, wafat tanggal sekian. Tah Allah mah teu pantes. Allah mah teu kaci teu pantes. Lamun misalkan ditanya iraha Allah hayana, iraha Allah eueuhna. Sok Tuhan mana anu eueuh mimitina jeung anu eueuh tungtung. Islam unggul saha? Allah. Nu sajeun aya Yesus aya. Tanggal seberapa? Di Google. Iya tanggalnya. Benar. Berarti kusabab sifat kidam teh kaasup kana maknana teh la awalahu teu aya awalna, maka setiap anu aya awalna eta teh teu pantes disebut naon? Disebut Tuhan, seperti Yesus pantas disebut Tuhan. Sabab naon? Aya awalna. Ari sama Yesus aya saha nu salam dunia teu manya dunia nu aya. Karek Tuhan datang. Gitu. Terus ayeuna Yesus geus mat kumaha ngurusna si Yesus geus mawat. Gitu. Kapanan aya kehidupan masih kena jalan, jelema masih kena aya nu lahir. Gitu kan, ada itu anak itu kuat ngaturna kumaha coba. Misal ke sekolah nama si ayah, murid masih ayah, tapi guru na coba kumaha acak-acakan mah, acak-acakan kepsek na hancur kan, kabayang teh, kabayang. Ayeuna budak letik ayah, eueuh nu ngurus, kira-kira bener mah, paham tuh? Logikanya gitu. Tah makana setiap perkara anu aya awalna teu pantes dipake naon? Disebut naon? Tuhan. Tuhan. Tah Allah mah teu pantes ditanyaan ku urang seperti iraha Allah aya. Malah Tuhan sa Allah. Ari Allah iraha ayana gitu buat jadi Tuhan. Iraha diangkat jadi Tuhan, jadi punya posisi sebagai Tuhan iraha gitu. Nah, nanya gitu. Ya kan? Bagaimana gitu. Kata Nabi ya teh iraha Allah eueuhna ke kan bakal kiamat. Apakah Allah teh bakal eueuh oge? Tah, makana pertanyaan iraha ieu teu pantes ditanyakeun ka Gusti Allah. Kumaha cara jawabna? Jawab ku sifat kidam jeung ku sifat baqo. Is aya urang